Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu wilujeng wengi sadaya baraya tepas Sunda di mana wae ayana. Pamirsa sadayana patepang dangu deui nya sareng aki anu saja ngadongeng mancen tugas sapertos biasa. Neraskeun hanca lalakon Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa anu nuju ngalalananya dina lumaku purwa anu ayeuna nincak bagian ka 124. Kumaha lalampahan Sanjaya salajengna urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Kumaha daramang sadayana para mancomania salam dunya. Alhamdulillah upami daramang manya. Mugi-mugi sadayana tetap dipaparinan kesehatan lahirna sinareng batina jembar manahna gambil rezekina oge dikiatkeun dina anggone ngalaksanakeun ibadah saum sarta ditebihkeun tina balai sareng mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana satacan akin raskeun hanca mangga ulah asa-asa kangge nu nemean manco nemean ngadangukeun ieu dongeng di subscribe heula nya, ditoel tombol loncengna supados saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng ulah hila like-na nya oge pairanana. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, ngalike, mairan, oge ngabagikeun dongeng aki boh ka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook sareng sajabina deui. Hatur nuhun pisan. Kurangna paheuyeuh-heuyeuh leungeun sasarengan mugi wae dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda, urang ngamparkeun deui samakna par samak kabuyutanana. Sor aya kolak waluh sareng cangkalengna mangga kaparayun sadayana prung Lengkah maranehna eureun sabab manggihan mayit anu ngagoler di tengah jalan. Eta mayit teh kawas anu direcah ku puluhan sato galak atawa dicacag ku puluhan pakarang seukeut. Malah tepi kana daun ceulina bae oge sararoeh kawas anu dikeuretan. Ieu tempat sigana loba pisan sato galak nya. Eta jalma pasina tiwasna dikoroyok ku sato-sato galak. Ceki jalma bari bibiri gidigan. Lain, manehna lain tiwas ku sato galak. Cek temang salayang. Sanjaya nganyakeun kana pamanggihna temang salayang. Bener, ieu mayit tiwas ku jalma anu ngagunakeun kampak setan kubur. Sinar hejo tina kampak anu digunakeunana. Tembang salayang naliti eta mayit bisi bae eta mayit teh bapana. Tapi nilik tina papakeana anu bajuna biasa sarta warnana ge coklat. Tembang salayang yakin lamun eta mayit teh lain bapana tapi jalma sejen. Dalampahan diteruskeun. Sanjaya jeung tembang salayang leumpang ngareneng. Sedengkeun Ki Jama leumpang disatukangeun Sanjaya bari ngarapatkeun awakna ka Jawara Pedang Dewa. Dua leungeunna nyekelan calana Sanjaya.
Aki, lamun aki nyekelan bae celana kuring teu bisa bebas ngalengkah ieu teh. Teu kudu sieun Ki. Kuring ge da moal ngantep lamun kampak setan kuburek natuan ka aki. Ceuk Sanjaya bari ngalieu ka tukang. Ki Jama ngalupaskeun ceklanana kana celana Sanjaya. Manehna mundur 2 lengkah ngajauhan Sanjaya bari sirahna culang cileung. Sanjaya mau keur nyerengeh nempo kalakuan Ki Jama kitu teh. Wanci geus nyerelek nyedak kaburit sawaktu anu tiluan tepi kalamping gunung kereuneuh belah kulon. Di dinya ge maranehna manggihan deui 3 mayit anu tinggal loler di sisi jalan. Aya anu awakna rajet kawas direcah ku sato galak, aya anu tutung kawas areng. Nu hiji deui mah pararotong kawas meunang nyacag jadi puluhan bagian. Hati-hati. Ieu mayit nandakeun urang beuki deukeut kana kampak setan kubur, ceuk Sanjaya. Nya, satiluna pasti korban kesaktian eta kampak pusaka. Walon tembang salayang. Hayu, urang terus lumampah ka paguron monyet sakti, tingkatkeun kawaspadaan. Nu tiluan teh terus ngalengkah nuju ka paguron monyet sakti. Mimiti ka ambe aya bau haseup durukan kabawa ku angin anu ngahiliwir. Samemeh tepi kanu dituju. Sanjaya tembang salayang jeung Ki Jama manggihan deui 6 urang mayit anu tinggal loler di jalan. Aya anu tutung, aya anu karcah awakna, aya oge anu tiwas ku sabab tatu ku pakarang seukeut biasa. Nu ieu masih gana murid paguron monyet sakti ye. Cek tembang salayang beri nunjuk ka mayit anu dadana gudawang, tapak kasabat ku pedang. Hartina jalma-jalma na dewa monyet teh bentrok sigana jeung batur, tapi saha nu jadi lawana. Sanjaya luak lieuk tuluy nitenan pakarang anu pabalatak dina taneuh. Sanjaya dongko pikeun nyokot hiji tumbak anu ngagoler. Tumbak-tumbak anu ngagaloler di dieu saragam, bentukna sararua. Kayuna kabeh ge tina kayu kihiang, oge dihias ku rumbai-rumbai tali warna beureum. Kawasna bae ieu mah pakarang kaprajuritan ye. Eta mah tumbak prajurit Kadipaten Balungan Sanjaya. Kula masih ingat bentuknya. Ki Jama kadenge nyarita. Lamun kitu, urang-urang Kadipaten Balungan geus datang ka dieu. Pastina nu bentrok teh pihak Dewa Monyet jeung pihak Kadipaten Balungan. Tapi naha urang Kadipaten teh apaleun lamun eta pusaka aya di leungeunna Dewa Monyet? Bisa bae. Sabab Adipati Janarsuma laina ngerahkeun jalma-jalma bayaran pikeun neangan eta kampak. Bisa jadi aya salah saurangna anu apal. Lamun Dewa Monyet anu ayeuna teh nyekel eta pusaka. Walon tembang salayang. Terus lumampah urang teruskeun. Urang datangan bae paguron monyet sakti, cek Sanjaya. Atuh nu tiluan lumampah deui nuju ka paguron monyet sakti. Tepi anjog kanu dituju. Kabehan ngarenjag reuwas sabab kayan di paguron monyet sakti teh matak pikawatireun. Panto gerbang tina kai golondongan teh ruksak. Sabelah pantona dengdek sabab engselna ge rujat, nu sabelah nama hancur paburantak. Mesa kabeh wangunan paguron kabeuleum taya nu nyesa. Mayit-mayit patulayah aya kana 30 urangna leuwih. Kayaan mayit teh rupa-rupa, aya nu tutung geheng, aya nu kapotong-potong, aya nu rajet kawas diwawajet, aya nu buntung eueuh sirahan. Sada rupa-rupa deui tatuna teh. Taneuh di pakarangan anu coklat teh rubah jadi boleger beureum sabab kasimbehan ku getih anu ngocor tina tatu-tatu mayit anu sakitu lobana. Bau getih pagalo jeung bau hangit tina wangunan anu kaduruk seuneu.
Ajan, di mana si Dampar pamujan lamun kieu? Cek Ki Jama bari luak lieu. Kunaon aki kalah neangan incu aki, tanya Sanjaya. Kula teh hariwang, manehna milu jadi korban kawas mayit-mayit ieu. Alon Ki Jama bari paromana katempo sedih campur sieun. Nutiluan terus ngalengkah mapai pakarangan paguron. Kawasna bae sakabeh murid Dewa Monyet tiwas. Sedangkan mayit-mayit prajurit Kadipaten teu saloba mayit-mayit murid paguron Monyet Sakti. Dewa Monyet, keluar. Ieu kuring tembang salayang anu datang. Dewa Monyet, gancang keluar. Tembang salayang gegeroan ka Dewa Monyet. Tapi sanajan didago ge teu kadenge aya jawaban. Tembang salayang sababaraha kali gegeroan tetep simpe. Ukur haseup hideung anu terus ngelun nambahan poek kayan anu geus burit. Hantuk nama nutiluan teh mariksa sakabeh wangunan. Anu kari ruruntuhan hideung sesaka beulem. Dewa Monyet teh kapanggih aya di dinya. Kitu oge layona. Sigana Dewa Monyet mah kabur. Nyalamatkeun dirina. Atawa bisa oge ngudag sesa-sesa prajurit Kadipaten anu masih hirup. Cek tembang salayang. Lamun manehna nyekel kampak setan kubur, pastina manehna moal jicir lumpat di kalangan tarung. Pasti Dewa Monyet bakal maju pikeun ngudag sesa-sesa prajurit Kadipaten anu salamet. Cek Sanjaya. Nya bener. Tapi ku Cikopong jeung Malimberuk oge teu kapanggih mayitna. Bisa jadi maranehna masih hirup. Satamilu nguber prajurit Kadipaten jeung guruna. Atawa meureun saduana tiwas sutung jadi areng sabab kasambar sinar kampak setan kubur anu salah sasaran. Kumaha atuh pilampaheun urang ayeuna? Tanya tembang salayang deui. Urang lumampah ka Kadipaten Balungan, walon Sanjaya. Sanjaya, kula mah teu bisa lumampah peuting ieu teh. Sabab panon kula mah geus kurang awas. Tingora ge kura teh rada kotokeun ongko. Cek Ki Jama. Urang kalembur Kertabumi bae heula, meuting dipanginepan Ki Punjul bari ngeusian beuteung. Kewe isukan, isuk-isuk urang ka Kadipaten Balungan, cek Sanjaya. Atuh geus kitu mah. Kabehan satuju bring bae nutiluan teh lumampah nuju ka lembur Kertabumi. Tapi ka warungna Ki Punjul teh wanci geus sareureuk budak. Kayan di warung sangu teh sepi jempling, taya saurang ge jalma anu keur jarajan. Ki Punjul langsung ngabageakeun kedatangan Sanjaya jeung tembang salayang anu ayeuna mah katambahan ku Ki Jama. Nutiluan ngariung di meja badag deket jendela. Wage Aden, Nyai sareng ieu Abah bade tuang atau napi bade ngopi? Tanya Ki Punjul. Kuring marek dahar Ki, lapar pisan ieu teh. Pesen sangu we nya jeung rawon tambahan we ku sate. Sate embe Ki sakodi. Cek Sanjaya langsung mesen da puguh beuteungna karasa geus kukurubukan pisan. Sumuhun Den, Nyai bade sareng naon tuangna? Tanya Ki Punjul ka tembang salayang. Bade ngopi wae Nyai mah tanapi. Kuring mah jeung pais lauk emas daharna Ki. Ditumpangkan we nya ku beuleumpeu teuy ulah poho sambal nasi medok, walon tembang salayang. Beuleumpeu teuina bade sabaraha papan Nyai? 5 papan we Ki cukup.
Aduh pi, abah bade tuang sareng naon bah? Tanya Ki Punjul ka Ki Jama. Ki Jama mah teu geura ngajawab, manehna kalah hulang-hulang sorangan. Bari tuluy ngodokan saku celanana. Ki Jama ditanya eta, rek dahar jeung naon cenah? Cek Sanjaya ka Ki Jama. Sanjaya, kujawa sigana wakadahar. Walon Ki Jama. Nah, aku naon Ki? Dahar atuh pan aki meureun can dahar. Ya, kula teh sabenerna wacan dahar. Geus aya kana 2 poena ti sabrak papisa jeung anjeun. Geus mudilit pejit mah ieu teh karasana asa pabelit. Tapi kula teh ieu teh keur teu boga duit Sanjaya. Walon Ki Jama bari rada lumengis. Sugan teh kunaon? Pasan we Ki sakahayang aki. Kuring anu mayaranana. Bener ieu teh Sanjaya, bener. Bener atuh manya heureuy sok geura mesen Ki. Lamun kitu mah kula mesen wakakak hayam. Pais impun we nya tuluy beuleum lauk emas jeung soto samangkok. Uluh geuning rowog aki teh. Ieu mah pan mumpung aya nu mayaran. Warina kula lapar pisan Sanjaya, geus 2 poe panancan kaasupan naon ieu beuteung teh. Ki Punjul ukur nyereng tuluy ngaleos sanggeus nyatet sakabeh pesenan tamuna. Teu lage di meja teh geus ngabarak sakabeh pesenan anu tiluan. Teu loba carita, satiluna ting kadakar dalalahar mani ponyonaker utamana mah Ki Jama anu katempo rampus pisan. Daharna teh kawasan nu balapan dahar lamun aya lomba karyaan anu hajatan. Beres dalalahar disambung ku ngopi wedang jahe bari ngawangkong. Ki Punjul oge maturan anu tiluan sabab digerowan ku Sanjaya. Kabeneran Ki Punjul rineh sabab eueuh deui tatamu anu sajena salian Sanjaya sabatur-batur. Ki, nah geuning mani asa tiiseun pisan warung teh. Teu kawas peuting kamari mani rame loba pisan tatamuna. Loba pisan nu jarajan Ki. Cek Sanjaya sanggeus ngargot heula cangkir wedang jahena. Uguh mah nya Den, sabab tadi samemeh burit aya kajadian anu matak pikasieun. Jadi meureun langganan aki teh sarieun pikeun datang ka dieu. Walon Ki Punjul. Emangna aya kajadian naon Ki? Sanjaya penasaran. Dewa monyet ngamuk sabab pagurona diancur leburkeun cenah ku urang-urang Kadipaten Balungan. 2 urang prajurit Kadipaten teh lumpat nyamuni di warung aki di dieu. Tapi maranehna dialungkeun kaluar ku si Guci Kopong. Saterusna mah saduana tiwas tutung jadi areng ku dewa monyet anu nyekel pakarang kampak leutik tina emas. Pakarangna dewa monyet teh bener-bener hebat jeung ganas. Jelas lamun kitu mah. Kampak setan kubur teh dicekel ku dewa monyet. Cek Temang Salayang. Bener, urang kudu gancang udag dewa monyet. Kamana? Nya ka Kadipaten Balungan pasti dewa monyet teh ngajora Kadipati Balungan. Anu geus marentahkeun para prajuritna pikeun ngagempur paguron monyet sakti. Alaras Den, maranehna teh bade ngajora Kadipati Janarsuma. Cek Ki Punjul. Sabaraha urang anu milu jeung dewa monyet teh Ki? Tanya Sanjaya. Angan ukur 2an, Guci Kopong jeung Malimberuk. Sarta meureun aya saurang wanoja tawanan, nya tawanana dewa monyet. Walon Ki Punjul deui. Saurang wanoja. Harna aya saurang wanojanya. Gendeng Sanjaya jeung Temang Salayang bari kerung ngarasa heran.
Sanjaya jeung Ki Jama neuteub kaki punjul bari pinuh ku rasa hayang nyaho. Sumuhun saurang wanoja make papakean koneng rupana teh geulis, umurna masih ngora pisan. Ceki punjul deui nerangkeun ciri-ciri si wanoja. Di mana aki apa lamun eta wanoja teh tawanan dewa monyet? Tanya Sanjaya. Leungeun eta wanoja teh ditalikung den, ditalian dikatukangkeun, sarta dijagaan ku malimberuk. Sanjaya unggut-unggutan sedengkeun Ki Jama maka temporageng tak-takna ditepakan ku Sanjaya bari nyarita. Tenang Ki, manehna moal bisa nawan aki kawas eta wanoja, sabab aki makan bareng jeung kuring oge tembang salayang. Ki Jama ngarahuh tuluy narik napas panjang bangun seunggah, batuk sababaraha kali tuluy nyarita. Lamun Ranjin Carung mana bisa ngajaga kula. Paling kula ditarajang ku anak buahnya nu hiji deui. Sanjaya nyerenge seuri yang serikeun ka hariwangna Ki Jama. Ki Jama kadenge kadalisan deui. Kula mah teu perlu milu jeung anjeun ka kadipaten. Kula mah cicing di dieu bae. Barinya lamun kula kaditu pastinya kula teh dikoroyok ku para prajurit sabab lolos tina hukuman gantung teh. Lamun aki di dieu kuring teu bisa ngajaga aki Ki. Tapina lamun aki ngarasa aman sarta yakin lamun dewa monyet jeung anak buahna moal datang deui ka dieu, nya teu naon aki tetep di dieu. Tapi lamun aya kejadian anu nyilakakeun diri aki ulah nyalahkeun kuring jeung tembang salayang. Ki Jama ngahulang mikiran omonganna Sanjaya. Sapeupeting Ki Jama teh teu bisa sare sabab mikiran caritaan jawara perang dewa. Isukna sawaktu Sanjaya jeung tembang salayang indit ka Kadipaten Balungan. Ki Jama teh mutuskeun pikeun milu jeung Sanjaya. Manehna ingat kana jangjina sanggeusna disalametkeun nyawana ku Sanjaya tina tihang gantungan teh yen manehna terek nunuturkeun Sanjaya ka mana bae Sanjaya indit. Nya antuk nama atuh satiluna ge lumampah bareng deui nuju ka Kadipaten Balungan. Kocapkeun di tapel wates Kadipaten Balungan. Rupana bae di dinya teh geus kajadian perang campu. Harita 3 urang jalma tarung ngalawan 20 urang prajurit Kadipaten anu dipingpin ku Branjang Kawat. Saurang ponggawa andalan Adipati Janarsuma. Nu tiluan teh tayalian Guci Kopong Malimberuk jeung Dewa Monyet. Dewa Monyet anu make jubah hideung nyeklan kampak mata 3 tina emas. Beungeutna Dewa Monyet katampo pikasieun sabab dipinuhan ku bulu oge buuk anu panjang satak-tak. Bari buluna kabeh geus semu kulawu. Rupana jadi mirip monyet kolot anu keur murka. Sababaraha mayit katempo tinggal ler di eta tempat aya nu tutung kawas arang aya oge anu rajet kawas meunang ngawewejet. Branjang Kawat anu awakna jangkung sembada badag simar dada keker sarta uratna ting taronyol can milu ancrub ka kalangan. Manehna masih ngajega nangtung merhatikeun sarta neangan kalemahan musuhna. Dina kayan kitu hiji bayangan beureum ngolebat corelat kalayang jleg ancrub ke tengah-tengah kalangan tarung. Si oreng mah nu datang teh saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Hep. Ieu ulah perang heula. Rek wancina saur sakedeung deui ge. Mending salaur heula. Hep. Eureun heula gerelutna ieu. Mending ge jarajan heula tah. Ibi menyanak timbel ieu. Nyanak
sangu koneng, nyandak sangu uduk, nyandak sangu liwet oge. Mani komplit sangu nagenya. Tah aya gorengan hurang, ieu. Aya rempeyek hurang tah. Aya sayur gudeg, aya semur jengkol. Aya sambal ati bari jeung dipeuteyan raos kira. Yeh. Tah aya tumis kacang berem di kerewedan. Mani kilet, mani gurih. Raos kira ieu. Jarajan heula ieu salaur heula. Pohar pemirsa. Pemadam kalaparan dongkap pemirsa ye nu icalan sangu. Ku kituna atunya urang cekapkeun heula dongengna duwi ka dieu. Lalampahan Sanjaya Galunggung pemirsa urang cekapkeun heula duwi ka dieu dina Lumaku Purwa bagian ke-124 cak urang tenden dihandelem sieum gesan sampeureun. Urang teu heula dihanjuang siang gesan laeun urang samper di bagian anu salajengna hatur nuhun ka sadaya nu parantos satya manco satya ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng aki. Satecan aki amit mungkur aki bade ngabsen heula sapertos biasa anu tos hadir di bagian kamari. Aya saha we aya Mamah Andri Maulana Karawang ti ukar teh manco ki mohon hatur nuhun. Kang Anang Brahma anu ti palihan Jatinangor manco salawasna saurna. Mugi urang sadaya paparenan kakiatan lahir sandang batin dina ngalaksanakeun ibadah puasa ieu. Brapo tepasuna hatur nuhun. Amin ya rabbal alamin. Kang Abror siap manco ti Keragilan Banten Teteh Nuraini Silpina Dewi. Amin hatur nuhun pidoana ti palihan Denpasar Bali. Dei Leona saha aki-aki teh mimilu wae ngagokan pisan kulub geraki Jumat. Urang kulubnya Teh Eli Sumarni Ciwaruga hatur nuhun. Kang Amin Aminuddin ti Garutna, Kang Dudi Wiguna terus Badaria Kamuning manco Kang Badanya di Jakarta, Kang Topik Abadi manco ti Kircon Irfan Yudiana Gari ogenya ti Raja Mandala, Kang Jaya Sumpena ti Jakarta Timur. Amin hatur nuhun pidoana. Kang Ade Soekarna ti Cicadas Bandung hatur nuhun kasepuhan. Teh Esther Adelit anu Satya Satuhu Salamina oge Kang Sodiktar ti Pamulang, Kang Ariel Tison Bojong Soang Bandung, Kang Deden Jaya ti Ciwaruga nya. Aya Kang Hen nya di Ujung Berung, Kang Etobri anu ti Pasuruan. Ras asa di Bandung ieu user PW2 Geil. Wartono Sanukri ti Riona, Kang Wartono nya. Jack TV Subang hadir Edun Sanjaya. Hatur nuhun Kang Teteh Hanita Parel Satya dina Jojodog Biru. Kang Dani Yunara Cicadas Bandung, Teteh Rokayah ti Palihan Cianjur Mekah. User LP7 Mang Dadang di Singaparna Galunggung. Teh Yulina Belia ti Tasik Malaya hatur nuhun manco akiku hatur nuhun. Teh Yuliani ogenya ti Mekahna, Kang Rasim Hazim, Kang Prabu Arjuna, Kang Wawan Setiawan, tas Kang Dadan Suryana nya Purwakarta. Kang Agus Muklis di mana ti Bogor. Kang Usumandri nya nembe ti Garut. Kang Asep Saipullah PR Cimahi, Teh Linda Imut Bandung, Teh Intan Ramadhani ti Garut, Teteh Tami Malihat ti Ciamis, Aya Rasya Pajri na Putri, Kang Asep Suherman ti Bekasi atuh nuhun pidoana amin. Kang Setia Budi nu nyuruput bari ngopi ti Tasik oge Abahna 407 Bah Juli manco kahiji. Pamirsa sadayana atur nuhun nya kanu tos maranco tos mairan tos kaabsen ku akinya. Saur heula saur akina saur heula. Pamirsa sadayana sakitu heula nu tiasa kapihaturnya wengi ieu urang penak deui enjing. Ku kituna aki amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.